Tah iya teh abi nembe meser cabe guys eta 3.000, terus cabe setana 3.000, terus meser cikurna 1.000, terus aci alias tepung tapiokana 2.000 saperepet, sarang tariguna eta 2.500 sami saperepet, cuman ieu tariguna anu segitiga biru cuma anu kawena saurna teh jadina amun nu biasana mah 2.000-an ya saparapat. Hai, assalamualaikum. Tah di dia teh guys, enjing kene tos hujan, bae ngaricik makanan nuju isi PO teh rada gandeng alit gitunya. Lanjut we ieu teh bade ngadamel adonan kanggo cimol da kusabab dinten ayeuna teh naon teh bade ngadamel cimol we. Nanti kuruyukan we patuanganna salapar bae hoyongna cacaplek bae. Tadi bahan-bahan teh abi ngangge tepung acina teh saparapat, terus ngangge tariguna we 2 sendok, lamun bumbuna mah ngangge nanti penyedap sabungkus, sareng pecin uyah, sareng lada bubuk we saali. Eta caina abi ngangge 2 gelas nu alit nya nu kangge budak alit geuningan. Tapi da dikira-kira we nya terserah kitunya bade sakumaha ge. Lamun tos karasa rada tiis mah ieu teh bade diuleni nganggo panangan nya, da lamun ngangge centong terus mah da hararese kitunya. Abi teh ieu ngadamel nu kieu teh da si Dede ge resepen pernah nyobian teu meledak kitunya ngangge tepung tarigu cuman gitulah. Cuma dia cimolna abi kan batur mah biasana di buleud-buleud nya, ieu mah abi bade lonjor kaos kieu nya dipanjang-panjang tah kaos kitu. Engke tinggal dikeuretan ngangge peso. Atos beres sadaya tuh nya ngagilinding-gilindinganna lanjut bade dikeuretan kitunya. Anu talenan dipasihan tepung tarigu heula saalit ami teu narapel kana talenan nya langsung dikeuretan aralit tuh kaos kitu. Dalam di buleud-buleud mah lila nya jadina teu sami aya nu ageung aya nu aleutik mah kan jadi sami walaupun beda saalit. Tuh jadina atos kapan singkat cerita tos beres we sadayana ieu ge da meuli goreng sadaya ku abi da seueur teuing pan nya masa saya punya lira sareng si Dede atos beres mata dilapan heula kusabab bade langsung ngagoreng si cimolna angkringkeun wajan terus pasihan minyak nu rada seueur tah ieu nuju ngalebetkeun si cimolna ku abi seunina can dihurungkeun nya nu teh minyak tiis lamun minyak tos panas masih ngebeledaug atau sadaya dicemplungkeun nembe nanti dihurungkeun si komporna tinggalkan we cimol dalaminya da seuneu nampang alitna bisa lanjut abi bade ngulak bumbu kanggo kuah cimolna abi mah hoyong dikuahan ami seger mih mantul kitu nya. Bumbu nama seperti biasa nuju keur abi ngadamel kamari kuah cirengnya kitu we nya. Bawang bodas bawang putih sami wae nya. Bawang bodas bawang putih sareng cabe kencur tambahan cengek setan kitu nya. Lanjut abi ngeuretan daun bawang atos beres mah lanjut bade ngeuretan ieu kulit lumpia. Iya kulit lumpia nage tuh heuras aya nu baseunya ieu teh tina freezer anu kereta aya keneh sani ngadamel risol naon atuh keur abi teh sabaraha hari kitu nya. Lanjut ku abi diguntingan kusabab bade didamel kawas kerupuk kitu nya da mi aya rencangna si cimolna. Tadi abi hilap kudu nama meser bonteng alias timun cuma hilap jarek deui ka tukang sayur lapan hujan be ngiricik hoream lah bisi laleueur coba si Dede nage nanti ente bobo yang ngiring si kawas soleda tuh rada jauh nya ka tukang sayurna. Tah di dia cimol lagi atas diangkatnya tuh lanjut we abi bade ngagoreng si kulit lumpiana tuh sayangnya aduh ini menulis cantik jauh. Tah lanjut deh kana si kulit lumpia lagi atas garing atas diangkat begitu nya bade ditiriskeun. Emang cuaca nuju kieu mah nya hoyong nate anu ngam nu berkuah-kuah terus nu lada terus hoyong nate kagayem bae kitu nya. Tapi alim mam sangu mah hoyongna nu lada-lada nu kuah-kuah kitu nya. Lanjut we ieu teh abi bade numis bumbu kanggo kuah cirengna cimol gitu salahnya. Salah ieu mah guys ya maafnya. Tuh aku bikin dipasihan daun jeruk 2 tadi ge hilap di meser jeruk limona dasar ka seueuran hilap da si Dede sok riweuh kitu hoyong jajan teh riweuh geuning. Nyarak ieu janak gitu jadina hilap we deui. Lanjut we dipasihan sesening terus penyedapnya tadi aku bisa bungkusnya pecin uyah sarang gula bodas saalit gitu nya. Terus cemplungkeun daun bawangna tinggalkeun we heula di lapan tah ieu mindahkeun si kiripiknya kulit lumpia crispy atau kumaha lah nya tuh tos beres sadayana lapan heula jadi teh minyakna bade disimpen di kakolong cuma panas keneh jadi we teu janten.
tah di dia teh abi bade ngaraci kanggo abi we heula gitu nya da si dede mah alim di kuahan mamanya budak umur 2 tahun kopi di pasien anu lada-lada beureuh bisa nangiskeun we si dede mah cimol na wungkulnya tuh duh meni mantul ka cida lanjut we abi bade ngaemam yang beger hujan enakeun tiis gitu nya seger mantul ye cimol kuah versi by mama 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 ajong